Mak, babaturan urang mah kamari kawin ka bule. Ini rame pisan hajatna teh. Cobanya salaki we bule. Hari dahar mah angger jeung sayur asem. Atuh cakeun bae sia teh. Lesok siri kana pangawoga batur. Mata kitu ge sae bagianana. Da kawin jeung bule jeung sahaki keun bae da batur. Oge nya. Tapi da urang ge hayang mah ari kawin jeung bule mah. Yeuh mak, mun urang kawin ka bule nya, ku aing ngaual peuk dibere sambal goreng peuteuy. Pan ari mah lokal mah kudu atuh urang teh. Ah, kumaha maneh we. Tah, ngarasi ga ieu mak, snack anyar Garuda. Garuda selondok 2 rasa. Rasa balado ka Sumatera Barat jeung rasa kaldu ayam khas Jawa Timur. Beuh, selerana teh lokal pisan. Mana coba ngasaan? Tah, ieu teh snack varian baru dari Garuda, mak. Jajanan asli Indonesia anu dijen tina singkong. Tapi lain keripik singkong. Bentukna unik, jadi nggak bikin capek ngunyah. Pokoknya seleranya Nusantara banget rasana teh. Selodok dari Garuda, renyahnya bikin capek gunyah. Kolotnya bakar resep ya mah. Tah, bener pisan. Snack buatan Garuda udah pasti enak pokoknya mah. Mak, emak baheula pernah resep ka saha? Aya hiji pokokna mah, tapi meni hese ngaranna teh. Saha, mak? Sahanya rungkat asana teh. Nah, rungkat mah. Banyak yang ngaran rungkat. Tak geuning, boleh nu cicing di lembur sabelah. Richard, eta mah lain rungkat.